Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Harita Mbah Balaganjur nyarita mubuh sorana ngageleger lir upama anu ngeuneurkeun sabudeureun eta patempatan. Kayan dewek ayeuna geus robah syarawi. Mun bener si laing boga kamampuan ngimbangan kakuatan ilmu dewek. Sakalina jongge si lain bakal ngajolopong syarawi. Sakalina lapung bakal ngapung raksakeun syah panrajang dewe. Balaganjur ngalengkah maju terus naraja ngagunakeun sepakan sukuna kana tangtungan badana Sirawi. Tapi Mbah Balaganjur kageteun di we. Sabab sepakan suku katuhuna dina jarak 2 jengkal di tempatna Sirawi. Harita ngadadak suku katuh Mbah Balaganjur jadi kaneg eureun teu bisa laju keuna kana sasaran. Karasa ku Mbah Balaganjur harita karasa aya geteran kakuatan anu mager kana tangtungan badana Sirawi anu ngajadikeun suku katuhuna kaneg eureun teu bisa laju. Mbah Balaganjur ngagunakeun kakuatan talaga sapinuhna. Suku katuhuna hayang nembus kana tangtungan badan Sirawi. Tapi waleh henteu bisa nembus kakuatan anu mager tangtungan badan Sirawi. Mbah Balaganjur akhirna manarik suku katuhuna. Saterusna sapasang leungeunna dihareup nu nyekelan senjata pedang jeung trisula dipake narajang ka Sirawi. Pedang nu dina leungeun katuhu jeung trisula dina leungeun kencana ngarah kana anggota badana Sirawi. Tapi seperti tadi deui bae dina jarak 2 jengkal di tempatna Sirawi sabetan pedang jeung trisula aneg eureun teu bisa laju. Lantaran kehalangan ku geteran kakuatan anu mager kana tangtungan badana Sirawi. Mbah Balaganjur nyarita ka Sirawi. Rawi, si laing montong ngagunakeun kakuatan ilmu sihir nu ngajadikeun panarajang dewek teu bisa laju. Sabab aya geteran kakuatan anu mager tangtungan badan si lain.
nu bener we tarung larawing. Apaan kuring mah tadi oge cicing balagayur. Lain kahayang kuring eta mah. Kumaha anu ngarasakeunana pangna kitu oge bah balagayur. Tong hayang margasa ka diri kuring, bah balaganjur jadi beuki panasaran. Narik panarajangna terus mundur dua lengkah bari nyarita. Rawing, si laing bener-bener ngajak ngesang ka dewek. Ayeuna waktuna dewek ngagunakeun kakuatan sapinuhna, si laing kudu modal sia Rawing. Modal sah kulengan aing rasakeun sia. Mbah Balaganjur musurkeun kakuatan sapinuhna kana dua pasang leungeunna bari ngarapal mantrana. Ngambat makhluk-makhluk gaib sangka nyanding kana warugana ku cara kitu bakal mampu ngungkulan nu jadi lawan. Kitu ceuk pikirna Mbah Balaganjur dina waktu harita. Sedengkeun si Rawing harita katingali ngantelkeun dampal leungeun katuhuna kana dada beulah kencana. Bari muserkeun paneutupna ka Mbah Balaganjur. Kajadian saterusna waktu Mbah Balaganjur rek maju narajang. Ngadadak aya geteran kakuatan anu neumrag kana dadana. Anu ngajadikeun Mbah Balaganjur ngageter. Sakujur badana lir upama anu kasetrum mun jaman kiwari mah. Mbah Balaganjur ngagero kaget. Aduh, dikumahakeun ye dewek Rawing. Badan sakujur jadi ngagleter kawas kieu. Hasok bebaskeun Rawing, dewek bebaskeun cenah ieu kakuatan Rawing. Apana dari hayang dibebaskeun mah kudu balik ka asal kanu jerim anu sajati. Mun kudu mulang ka waruga anu asli. Nyaeta ku kersaning Hyang Widi Balaganjur. Beres si Rawing nyarita kitu harita Mbah Balaganjur ngadadak ngalumpuruk mudupruk deku dibarengan ku cirimna anu balik di ka asal. Kayan Mbah Balaganjur leuleus taya tangan pangawasa. Mbah Balaganjur neukeup ka si Rawing beritus nyarita sorana bangun anu taya tanagaan bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Si Laing memang hebat Rawing. Dewek kudu ngaku secara jujur. Si Laing mimbana kekuatan ilmu anu leuwih punjul ti dewek. Dewek rumah sakat titip pangarti eleh jajaten ku si Laing Rawing. Dewek leles taya tangan pangawasa Rawing. Pulihkeun kayaan dewek Rawing. Dewek janji muarek ngaguna sikat di kanang bule inco si Laing. Segera pulihkeun kekuatan dewek Rawing. Apaan geus dijelaskeun teu mimiti kuring diajakan ijen jajatan ge. Geus nyarita teu boga karep hayang lilibutan jeung Mbah Balaganjur. Mun ayeuna Mbah Balaganjur ngaradapan kaya nu saperti kitu, apaan? Bogan sorangan teu mampu ngadalikeun diri. Anu mata wayah namun dihukum ku laku nyaeta anu geus ingkar ajen ka manusianana. Memang bener Rawing. Dewek lumasa salah geus mulugulna nafsu.
luahin lagi gening akibatnya Rawing. Kewekes janji muarek ngaguna si kadi kanang gulai insu siraing Rawing. Hasok kena bebaskeun. Pulihkeun deui kekuatan dewek Rawing. Si Rawing ngagerakeun dampalengan katuhuna diarahkeun ka Mbah Balaganjur anu keur deku baritus nyarita deui. Nya adi Mbah Balaganjur geus kaging pikir kahudang kasadarana mah. Jajang duwe kudu waras waluya deui. Pulih di kakuatanana Mbah Balaganjur anu keur deku bisa ngarasakeun ayana geteran kakuatan. Anu ngarambah kana sakujur badana. Ngajadikeun Mbah Balaganjur pulih di seperti bihari. Mbah Balaganjur cengkat nangtung bari ngarengkukeun awakna jeung ngawangun sembah di hareupeun dada bari terus nyarita deui. Hampura Rawi dewek rumasa salah bukan kehan wibanya kekuatan ilmu anu panghebatna. Hayeuna kekuatan dewek geus pulih deui. Dewek ngaluhunkeun kana kajemaran hati iraing Rawing. Dimimiti ayeuna dewek geus muarek ngabantu kanu jadi adi. Mun teh mah kahareupna boga karep hayang ngalakukeun kajahatan. Dewek ayeuna pamit Rawing. Jorela cilung las. Mbah Balaganjur ngajelat ngan sakolepat ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun Kiragabaya jeung Nyi Manik anu geus pulih deui kasadaranana. Tur milu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian. Menang sajongjongan mah duanana ngahulang bangun anu bingung. Sabab Mbah Balaganjur kalakah ngejat init ninggalkeun eta patempatan. Nyai Manik ngarenet ka Kiragabaya anu jadi guruna beritus carita. Kumaha tuh ieu teh Ki Guru? Mbah Balaganjur kalaka eleh jajaten ku si Rawing geuningan. Terus ngejat ti ieu patempatan. Kumaha ayeuna sikap jeung tindakan urang Ki Guru? Kiragabaya bangun anu lungse harita ngajawab pananyana Nyi Manik anu jadi muridna, sorana bangun anu eueuh soraan. Ningali kenyataan seperti kieu mah urang geus moal bisa ngalakukeun tindakan naon-naon. Sabab Mbah Balaganjur ge lancek dewek anu leuwih hebat elmuna bisa diungkulan ku si Rawing. Jadi urang rek kumaha atuh ayeuna teh Ki Guru? Urang kudu gancang ninggalkeun ieu patempatan Manik. Sabab rek naon cicing di dia oge. Mumpung si Rawing keur nyampelkeun ka tempatan nang bule, hayu urang init ayeuna we Manik. Jorela cilung las. Kiragabaya jeung Nyi Manik tingkar ajeng ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun si Rawing anu harita nyampelkeun ka tempatan nang bule anu ngagoler tur acan sadar. Harita katingali si Rawing deku di gigireun nang bule baitus ngantelkeun dampalengeun katuhuna kana lebah bujalna nang bule. Kituna teh bari ngomong lalaunan. Kuidi nu maha suci ku kersana nu maha kawasa. Bebaskeun injuk kuring tina kakuatan ilmu jeung pangrungku praga. Sapada harita kakuatan ilmu jaring pangrungku praga teh sirna
kaayaan nang bule geus bebas tina pangaruh kakuatan eta ilmu. Si Rawing cengkat tangtung bari merhatikeun nang bule terus ngomong lalaunan. Hagi teu bisa liai di dieu nang. Engke dina waktuna ge urang bisa tepung deui nang. Jadi wayahna we teruskeun lalampahan amparan lalakon nu disorang. Wayahna ieu mah ditinggalkeun heula ku akina. Las geus nyarita seperti gitu mangan sakolepat si Rawing geus ninggalkeun eta tempatan. Urang tinggalkeun heula kaya nang bule Baraya Cakra ieu. Kacaturkeun di kampung kahuripan di jero pasangrahan Darmayuda. Rasanti jeung Sandika katut Cibanteng Ulung keur narima kadatanganana Omana Suroman jawara ti Gunung Haruman jeung Jaka Cece si kipas pedang duanana daratang nepungan Rasanti pikeun ngalaksanakeun parentah nanang bule. Nyaeta pikeun ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda. Harita kadenge si Banteng Ulung anu keur cumarita. Wah, jadi lamunan ngitu Jaka Cecean ngejeng Omanan teh ngarek gabung dirian ngejeng barisan Darmayudaan. Nyukur ngatuh ngaring itu mah geus laksanakeun marentahna nang bulean. Ngartina ngurang teh lainan ngejeng anu sejenan. Nya bener gitu henteu eta Rasantian. Si Banteng Ulung ngaret ka Rasanti nu direret harita langsung nyarita. Memang bener kitu Mang Anteng. Urang ayeuna mah jeung Jaka Cece katut Kang Oman, lain anu sejen ena teh. Kitu apalan Kang Omannya? Wah, rek nyadiakeun sasajen. Alhamdulillah atuh dibagiakeun rek diberi sasajen mah. Kumaha? Sasajen aya balado entok sagarupa. Jeung gegeplak buatan Ami itu ti Liung Gunung. Aduh eta mah resep gegeplakna meuli ngepros. Aduh eta mah tipikal resep. Wah Kang eta teh. Kumaha? Bari sakalian rek mencit doma. Dah. Domana doma ngora ah. Kawas menang itu tuh. Urang Cibabar si Aki Haji jeung si Bapak Haji. Degudu bebeakan kitu Rasanti. Nyar-nyar piatuhun bae. Katewe eta siki kanyutna resep kanyut doma. Hipu jadi kumaha? Jeung gaji dah. Gaji langgoh gitu. Nuhun. Sameme Rasanti ngajawab geus kaburu kapiheulaan manten ku Jaka Cece anu harita nyarita. Tuh kan makanya dari tadi juga Eke yang jelasin maksud kedatangan kemari. Ya sudah kalau ada yang mau ditanyain ke Eke aja. Sabab si Kang Oman masuk bikin hati orang jadi kesel. Kalau ngomong tinggal nyambung. Sabalo Jadi gitu si Kang Oman mah Mang Anteng. Wah, memang bener si Mang Oman mahnya ngomongna tara nyambungan. Sok ka mana kurepe nu nanya ngaler ngajawab ngidul. Jang dina teh Mang Anteng mah henteu kuatan hayang sengrian. Bener henteu omanan. Wah. Sanu korban perasaan. Ya cek Oman mah ulah gampang kasinggung dari ngaranna ngobrol masuk sakapeung salah gitu sakapeung bener kumaha ayo nongtot bujur nah
nyongkot bujul sagarupa. Kan bae ubaran aduh. Kumaha? Rek juguhan ku rupa-rupa kadaharan. Alah, ya Mang Anteng mangarti kana resep oman. Alah, anu resep barang dahar oman mah gitu. Kumaha? Aya karwa jeruk. Lu eta oleh-oleh ciwidey digalanya. Ngenya si omanan mah Kang Mang nakurepe omonanana teh. Napina hebrat ngoge eta omanan. Sang najan budegan napina jang dijangwaraan gitu. Kabayang we ku Mang Anteng mah. Lamunan omanan narung nganu jadi lawanan bakal keseleun. Bener henteu sangdikaan. Sandika nyerenge seuri bari terus ngajawab. Ya, boga ablang ge bingung Mang Anteng. Kang Oman jadi jawara eta kumaha guru elmuna nya? Jantan anu hebat mah guruna wae eta mah. Bisa nurunkan ilmu. Tapi ka muridna jadi jawara. Sementara muridna bolot gitu tah. Budak teh. Tapi jaka cece mah geus biasa siga namanya. Geus tara amek jeung kesel. Gitunya ka jaka cece. Ih, Sandika mah gimana sih? Pakai bilang Eke tina kesel segarupa. Nya sama dong. Eke juga kesel banget. Kalau tidak disuruh nang boleh mah, nya disuruh ke Sindang Eke, pasti sudah ditinggalin tah si Oman teh si budak teh. Dah kesel sama Eke juga. Beneran sih, ngabatin sama Eke. Rasanti seri leutik bari ngarit ka Oman Suroman terus nyarita. Ali Kang Oman kumaha tos kula walegaan Kang? Kagungan sabala hiji putra. Nya barudak maksudna teh Mang Oman. Wah. Rek nyuguhan rujak kali si bonteng nanti bonteng kolot di keroknya. Alah, dijeng nyuguhan rujak sagarupa ku apa keranang kilek nyuguhan rujak. Atuh rujak mah kana si Oman atuh. Kabandan we ari wayaki mah lamun dahar rujak teh pasina ge mata nyeun seger gitu. Kumaha? Jeung sate doma atuh ge sate doma deui bae. Ya. Alah. Iya bener ngarujak bebek mah dina jubleg. Lain dina coetnya. Tuh, raja nang ngarujak mah Bah Wahyu biasa nama hiris besok gedah. Make caul mangala gitu jaga hui boleh. Yang mul dina coet mah ngalotek atawa nyeun sama. Tah ari rujak bebek mah lamun geus rada lemut terus diwadahan ku daun cau ditengkor geus kitu mah terus dipiceun didaang. Lain kitu rek ayeuna ngarujak bebekna kumaha ye teh? Lamun rek ayeuna Oman mah rujak bebek tong rada teuing, tilu weh cengekna nya. Wah. Ngunyaan parna pisang euy Oman mah. Ditanyakeun budak kurasantian ngalah ka jawabanna rujak bebekan. Oman. Mentong loba ngomongan karunya kabaturan anu ngangdengekeunana sabab linglang-linglang mah jadi kesel ngejengambekan ngaral deui kana hatena nguliwek. Ngayeuna mah mun kene perhatikeun katelengan ti sarantian anu geus aya keriungan. Tapi pentingan ngasok ngayuna jelaskeun ku rasantian hangsil riungan tadi petingan ngasuk jelaskeun rasantian. Rasanti nu geus rek ngomong jadi kapeheulaan sabab kaburu dipiheulaan ku Oman Suroman anu nyarita bari neuteup ka si Banteng Wulung. Kumaha? Batian. Atuh bogo we Kang Anteng ari dagang mah kudu aya batian. Ari batian mah teu kudu dagang sagarupa kacape-cape. Lah make tanaga, make modal, kumaha?
Nggak bisa gitu, Kang Anteng dari dagang macetnya kudu make modal. Wah? Ya, tak benar ada teh Kang Anteng. Mun dagang urang teh kudu boga sumanget. Jeung jujur. Toga sing ngararesik, tong caludi. Kadituna tong nipu kanu meuli, engke ge tangtu bakal aya batian. Kitu ceuk Mang Oman mah Mang Anteng. Jaka cece. Si kipas pedang ngaret ka Oman Suroman terus ngantelkeun curug katuhuna karena bibirna bari make basa isyarat ku leungeun katuhuna. Jaka cece terus nyarita. Ih, Kang Oman mah bikin kesel Eke. Ih, hata Eke kesel tahu. Orang dibilangin ku Mang Anteng harus diam. Ini malah ngomongan terus-terusan sih. Eke jadi malu deh, malu, Eke malu. Punya teman seperjuangan kayak begini. Dibilangin kalau katus menerusan bikin kesal Eke. Sok sekarang mah jelasin sama Rasanti. Nanti kalau Kang Oman ngomong, biar nanti Eke lah bekam mulutnya ditumpel pakai lap hatel geuleuh. Oman Suroman jawara gunung haruman geus rek ngomong tapi kaburu dibekam bibirna ku dampal leungeun aja ka cece. Rasanti imut bari mere isarah ku leungeun katuhuna nunjuk ku curugna ka Oman Suroman bari terus ngantelkeun curugna kana bibirna sorangan geus kitu Rasanti terus carita. Jadi hasil rungan tadi penting jeung para anggota barisan Dharma Yuda anu jumlahna geus aya 15 urang teh. Eta 15 urang teh anu 10 urang di dieu nyata jago jeung jawara anu ti golongan putih. Waktu dibahas ngeunaan anu baris mimpin barisan Dharma Yuda sararea tos pada sapuk nyaluyuan yen nang bule anu bakal mimpin barisan. Ya mudah-mudahan ti poe ka poe jumlah anggota barisan teh bisa terus nambahan. Di mana jumlah anggota geus aya 25 urang, mangka urang bakal ngayakeun deui riungan. Jadi ku ayeuna Jaka Cece jeung Jang Oman atau lebih Kang Oman datang ngagabungkeun diri. Artina jumlah anggota barisan Dharma Yuda teh geus nambahan deui jadi loba. Kitu tah hasil rungan tali penting teh Mang Anteng. Wah, ngatukang ngasup ngalus atuh hasil riungan ngawas gitu marasantian. Nganu penting mah Mang Antengan sugemaan hatean. Sang bab nang bulean bakal mimpinan barisan Dharma Yudaan. Mukona mang nang bulean nganu mimpinan barisan mah bingsa dimastikeun. Pihak ngurang aya dina kangunggulan lainan gitu sandikaan memang benar Mang Anteng. Urang sararea engke dina waktuna ngagempur musuh nyata barisan Warangkas Jaya. Nu dipimpin ku Ki Warangkas pihak urang teh bakal aya dina kaunggulan. Kunci utama nama teh aya deui nang bule kudu mampu ngungkulan anjeun pangartna Ki Warangkas. Kitu apana artinya? Memang harus gitu Kang Dika. Margi upami nang bule teu mampu ngukuran anjeun pangartina Ki Warangkas, bisa dipastikan barisan Dharma Yuda teh bakal bubar katawuran Kang. Hartina Ki Warangkas anu ayeuna geus ngawasa dunya kajawaraan bakal leuwih kuat pangaruhna jeung kakawasanana di daerah-daerah Tatar Sunda Kang. Wah, ngenya bener pisang eta nganu diomonkeun ku Rasantian teh. Lamunan pihakna musuhna nganu ngungkulan dan tunang oge bakal leuwihan lobaan tindakan kang janghatan. Loba kobran jelema nganu henteu bogaan dosaan. Kang kuatan musuh bakal leuwih hebrat. Oman Suroman jawara gunung haruman ngareret bari terus